Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana simukuring salaku perwakilan ti kelompok Mahabharata 12 IPA 3 bade nampilkeun pintonan wayang Mahabharata. Hiji poe nalika keluarga Pandawa eleh dina kaulinan Dadu jeung keluarga Kurawa. Keluarga Kurawa ngajak perang ka keluarga Pandawa. Pandawa dina poe kahiji perang, rombongan Pandawa jeung Kurawa ngumpul di Kurusetra anu lega dua pihak geus sayaga. Pasukan Kurawa dipimpin ku Duryudana jeung Dursasana, sedangkan para Pandawa dipimpin ku Yudhistira salaku putra cikal keluarga Pandawa. Nalika dua pihak geus siap perang, trompet ditiup tanda dimimitian perang Mahabharata. Hayu, urang maju nyerang pasukan Pandawa. Baehan sakabeh pasukan anak. Pasukan Kurawa maju tanpa mikir deui. Terus perang eta peupeus di antarana. Duryudana tuluy maju ka tengah perang jeung kapanggih jeung Nakula. Kadieu sia Nakula gelut jeung aing. Oh, langgangan sia ka aing. Sementara eta Yudhistira indit ke tengah perang tanpa make wajah serta minta kurban ti Akina Bisma. Sementara eta Arjuna mimitian nembak panah ke pasukan Kurawa serta loba korban anu gugur ti kubu Kurawa. Rasakeun tak eta kusaria kekuatan panahan aing Kurawa. Sementara eta Nakula keur sakarat sarta dibawa kabur ku pasukan Pandawa mundur. Rasakeun eta Nakula. Aduh. Nyeri kieu anjing. Teras Sadewa sumping ngabantosan Nakula. Bangsat, ulah harap sia bisa ngabunuh lanceuk aing. Perang eta janten sengit sareng seueur nyawa anu leungit. Dina dua sisi lajang Sadewa nyandak Nakula ka tempat anu leuwih aman jeung kudu dirawat heula. Anjeun kedah dirawat heula sebab anjeun hampir maot tadi. Sumuhun pun Andi. Sarta saenggeus Yudhistira menta kurban ti Akina, anjeunna ngegem zirah deui. Sarta dimimitian make tombakna jeker perang. Teras Yudhistira nepungan Dursasana sareng ieu kajadian jadi beuki seungit. Kadieu sia Dursasana, dia jeung aing. Dus. Dursasana sakarat, teras dibawa kabur ku Duryudana ke tempat anu supaya bisa diobatan. Lalaunan atuh sia teh. Nyeri kieu teu kuat. Alah sia mah elehan, awak doang anu gede. Hatena mah Hello Kitty. Saterasna perang sengit lumangsung kalawan Bima anu ngalawan 1000 Kurawa. Aduh, capek kieu geuning euy. Buat loba anjing teu beak-beak. Heula cicing, kedeundar jeung naon nya. Saterasna perang eta loba ngakan korban. Salah sahijina nyaeta Abimanyu anakna Arjuna. Anak King Abimanyu. Aduh Bapak.
Sanggeus nempo anak ngagubrag-raga kitu, Arjuna oge ngadat pinuh ku adat. Manehna nyerang Kurawa ngagunakeun anak panahna. Kurang jaras teh sia Kurawa. Tusun pisan aing. Sanggeus kejadian eta datang momen akhir perang. Nyaeta perang antara Bima jeung Duryudana. Bima, sia bakal paeh di lengan aing. Sakabeh tahta kerajaan bakal jadi milik aing. Tong harap sia dasar siluman. Sia anu bakal paeh di lengan aing. Rasakeun ieu bangsat. Jeger. Perang ieu dimenangkeun ku Bima sarta tangtu Duryudana maot di leungeun Bima. Pasukan Kurawa mimiti mundur sarta ngungsi ti adegan jeung nempuyeun panglima perang maranehna geus murag. Sarta sanggeus pasukan Kurawa eleh Pandawa balik deui ka karajaan Mahabharata. Sarta hiji poe sanggeus eta Yudhistira diangkat ku rakyat Mahabharata. Budin angkat Budin, si Budin diangkat. Budin. Teling Budin.